Ari tas urang warna koneng mana, Mak? Di poe itu di luar. Masih disusul ku inum. Ari laptopna mana? Iya kali kumah laptop mah. Ih, Ari emah. Nah mah di kumah. Terus siapa botok dengan teu apik tinggal na barang teh. Sakit tugas kotor kieu hei kumah. Atuh meureun pareum, Mak. Ari di kumah mah. Kira aku. Aing mah. Teuing ah. Hor pareumnya. Mak mah. Geus boga barang elektronik. Malah di kumah. Jadi we parum. Oh tadi mengarah bersih we atuh. Oh kena atuh lah kerang beli deui. Butuh nage ayeuna. Coba beli laptop lagi di mana di dia mah? Ka Republik Laptop ya, Bro. Yuk. Tah, di dieu mah tempatna Republik Laptop teh. Oh di dia. Tuh, di dieu mah bisa jual beli, penyewaan, servis. Pokoknya mah lengkap. Iya. Kurang ka jero. Ayo. Ayo. Oh iya, permisi Kak. Kita mau lihat-lihat laptopnya, boleh? Di Republik Laptop tersedia berbagai macam tipe laptop, mulai dari office, bisnis, gaming high-end, second inventaris kantor, sampai laptop yang baru. Mulai dari harga 1 jutaan, sudah bergaransi dan after sale. Jika membeli laptop di sini, kita akan mendapatkan garansi buyback dan free maintenance selama 1 tahun. Laptop yang dijual juga bukan refurbish, sudah melalui tahap QC selama 3 kali oleh tim teknisi yang handal di bidangnya. Di sini juga tersedia berbagai macam perlengkapan dan juga aksesoris laptop. Wah, kayaknya aku pengen yang ini aja deh, Teh. Boleh, siap. Aku siapin dulu ya Teh ya untuk unitnya. Oh iya, tapi kira-kira laptop ini masih bisa diservis nggak ya? Aman, paling dicek dulu aja. Soalnya di Republik Laptop, selain katanya bisa pembelian, bisa tuker tambah nih laptopnya. Ataupun mau servis laptop, sewa laptop di sini mah segala bisa, boleh pokoknya mah. Nanti aku cekin dulu ya. Oke. Yang ini aku cek dulu sama tim teknisi, yang ini aku siapin dulu buat Teteh. Oke. Setiap pembelian laptop, kamu akan mendapatkan tas dan box eksklusif dan juga bonus langsung tunai dari Republik Laptop. Kamu juga akan dilayani dengan baik, ramah, dan juga profesional. Republik Laptop juga menyediakan pengiriman laptop ke seluruh Indonesia. Tami, nu ieu we laptopna. Oh, heg. Buru atuh tah, geura bayar. Nah, Keparak dipangbelikeun lain. nah udah mau mukur tiba nganter. Punten. Mangga. Ibu punten bade naros pami imah najalmi ieu di belah mananya? Oh, duh kaatunya. Teu aya imah anu beulah ayeuna mah. Asa gempa ge teh aromikeun. Maksudnya teh si jalmi ieu cicingna di mana? Nya cicing nama di imah atuh. Maknya na jero kuuk. Nya, abi naros. Imah najelma ieu teh di mana? Emang boga imah? Ya mata abi nanyakeun oge bogaeun atuh ibu, kan abi teh teu apal lokasina di mana? Nya ari lokasi mah tergantung manana urang mana. Mun urang dieu nya di dieu, mun orang ditu nya di ditu. Nya eta orang dieu ibu. Oh, orang dieu. Heeh. Apal teh imahna di mana? Teuing atuh. Make teuing. Da abi bener orang dieu. Cek, nempuan tukang somai teu? Tuh, yang naon aku tukang somai. Lain kitu. Kan abi rek meuli. Katanya hae gue rek meuli mah. Abdi mah moal. Pan iki keur diteangan heula tukang somaina. Sagala diteangan lain buronan. Pan abi rek meuli. Ya henteu ku atuh ari rek meuli mah. Mending haleubakeun omong. Ih, Gusti nu agung. Sugan teu dagang gitu tukang somai teh. Dagang tukang somai mah. Nyaho ti mana tukang somai dagang? Oh, apa tadi ngalewat ka dieu? Tadi cenah teu nempok. Ari ngaliwat namanya nyaho, ngan teu ditempo. Cek, kamari nyoblos milih saha caleg? Ah, abi memilih tetangga we. Saha? Pak Entuy. Heeh. Ih, si Ucu mah lain milih Pak Ujang Suranyet. Nah kunaon gitu? Cenah, lamun Pak Ujang terpilih, ekonomi di daerah urang teh bakal terjamin. Terjamin naon? Anger we teh usaha mah balangsak. Si Ucu mah. Ih, Cek, Pak Ujang mah bageur seteh. Sabager-bagerna oge. Mobilna di penta mah mal dibikeun. Atuh nyaho eta mah. Nu batur ge ngabana. Lain eta euy, Cek. Nah, make milih Pak Entuy. Ah, teu naha hayang we. Karena manehna tatangga euceul. Lain. Terus naha tuh? Dibere duitnya. Gagabah teuing. Tara kikituan bantuy mah bersih. Terus naon alesana atuh euceul milih Pak Entuy? Ah, eta mah sebagai dukungan abdi we atuh Kakak Bogo. Kabogoh. Kabogoh naon ari euceul? Pak Entuy mah geus rarabi oge. Heeh, geus boga pamajikan. Terus naha tuh? Bari mah calon nu ngora. Aya naon, Bu? Punten bade tumaros. Ari Bumi Haji Eis di mana nya? Oh. Bu, mungkin Ibu lurus tah. Kayak aya perempatan nya, nyanak nu ka kaler, aya pengkolan saalit. Tah eta Bumi Cumumun. Imah Haji Eis lain imahna Cemumun. Oh, sing jelas atuh ari tatanya teh. Tuh di ditu adi pom bensin mah.
cuma abdi kemari ke undangan sorangan. Atuh dari wah kemarin teh bantu. Jadi abdi mah nyamungan we. Lain, eta mah ongko hajatnya siga gede, tapi dah hareunana eueun euceul. Nya kumaha gitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh meuni liat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni caperang. Kuahna ge siga cai urut ngagodog mie. Hari kentangna, Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. hari karedokna, Karedokna oge meuni buyatak kitu gila aing mah siga tai orok. tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Ngajan sok ngorong oge. Pokona mah ora wadol teman nu masak teh teu baleng. Cek urang mah nya, tadi sakirana teu begug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan ece mah bantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi. Gimana, Cek? Geus macul. Hor, semoga oroknya. Awewe lalaki orokna. Geus macul, lain tas nempu orok. Nanya. Awewe apa lalaki orokna? Meh puguh ke barang bere teh. Keur lalaki apa keur awewe? Tingah cara rape aing tas macul. Banyak orok di bere pacul. Marimar, gak nyangka ya rumah tangga si Aep cuman bertahan seumur jagung. Memangnya si Aep sudah berpegatan sama istrinya? Iya, kau tidak nyaho. Nyaho dari mana? Aku kan tidak pernah nalingakeun hirup orang. Padahal ya, kelihatannya rumah tangga mereka itu seperti tidak pernah hadapi omongan. Nah, bagus itu. Batur itu tidak perlu tahu apapun yang sedang kita alami. Terutama kasedang menakan kasusah. Alah, kau sendiri beteng mulik box saja dijadikan status. Biar apa? Biar orang lain tahu. Kalau itu siapa tahu saja ada yang memberi nyaho ubarna apa. Terus sekarang bagaimana? Betengmu masih mulik box? Kalau sekarang sih udah enakan, perlahan udah mulai terhitutkan. Jadi dari tadi kau itu hitut? Pantesan kok angse-angse dari tadi seperti bau hitut. Ih, bau sekali hitutmu Marimar. Ya wajar lah, namanya juga hitut kamalangkem. Marimar, lagi ngapain? Nyari japati, sepertinya leungit hiji. Yang mana? Itu yang pulas hidung. Tadi pagi aku lihat kalau yang itu lagi nagen di atap rumah tetangga. Kalau tadi pagi, aku juga nenjau ada di sana. Terus kenapa tuh tidak dikelepek? Aku kira japatina sedang beger. Tahu dari mana japatimu sedang beger? Nyamperin bikangna mawa martabak. Tidak ucrug. Kalau japati yang warna bodas payah ya? Kemarin aku lihat lagi digigiwing ucing. Iya, kalau yang itu sudah lama gering. Diajak berobat juga nggak mau. Sepertinya nubogana yang harus berobat.